Istirahat di tempat. Gerak. Iya. Istirahat. Genah nah. Istirahat. Kembali. Tuh kita. Lima kelongok tuh. Kembali toh. Noong. Oh. Lingkup seni Mahesa. Eta sorak. Kumaha padalang. Sing tarik atuh. Pantosnya pasukan tuang atuh. Luas dia teh. Dia teh kok kekulingan padahal. Kayak suara bluduk. Eta mah nu ngabeledug mah tuh. Lainna Dua naon. kali padahal jadi rumah. Mayuna ka ditu. Nah, kapayun sok di dia ya. Ya. Ari anak buah teh kudu nurut ka pimpinan. Anak buah teh kudu tumut kana naon rupa nu diparentahkeun ku pupuhu. Semun padahal. Eta dina ragrag dina nepol dog-dog teh geuningan
Teu bener bieu teh. Sumuhun. Cing sok geura ye. Balikan deui. Atuh nah tuh menit nurut kana perintah komandan. Kuduna ge nurut. Lamun cek komandan eureun. Sumuhun Padalang. Lamun cek komandan maju. Eta atuh. Tuh, sok. Urang balikan deui. Balikan deui da kudu bener. Siap. Apaan ieu motona ge silih asah, silih asuh, silih asih. Eta teh aya hartina kabeh ge. Marukankeun teh. Hah? Nya bukan teh kumaha? Marukankeun kumaha sok. Eta teh eureunnya. Jadi eta mah Urang teh kita sarigeg sapihanean gitu. sabobot, sareundeg, saigeu, sabobot, sapihanean gitu. Jadi urang teh kudu ningkatkeun gotong royong, tapi urang teh kudu kompak. Kudu kompak. Ai ngaran-ngaran gotong royong mah kudu naon itu gawe bareng. Barengan. Lamun pagawean gede ge bisa jadi pagawean berat jadi ringan. Pagawean gede jadi ngaletikan gitu. Sabab dipigawe kulobaan. Iya ada teh lamun boga gotong royong bebarengan teh. Naon? Pas bagian konsumsi makan. Mohon Sok baheulana cokot. teu meunang atuh komo deui urang di masyarakat. Di masyarakat komo ayeuna keur digalakeun sagala rupa kegiatan yang kepentingan sosial yang masyarakat. Tingkat keamanan, tingkat kebersihan. Mana teh perlu eta teh urang sebagai masyarakat kudu turut bantu karena eta program pemerintah. Sok ayeuna ieu lamun dilatih dina keamanan umpamana Padalang san rek jadi komandan. Ieu pasukan san rek jadi komandan. Komandan nyiapkeun pasukan. Siap lah Sok simpen dodogna. Simpan. Simpen. pisan gitu lah. Lah gitu sok. Ieu Padalang jadi anak buahna. Belah dia Oh nya, sok rek jadi komandan saha. Diajar baris berbaris untuk meningkatkan keamanan di daerah. Pasukan. Siap. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat. Ngopi. Ai liwat di bawah. Kok kita diajar cenah Istirahat di tempat teh kumaha teh? Lamun siap ya. Nah, kumaha? Pasukan siap. Siap teh kieu tah. Siap. Lamun titah deui. Istirahat di tempat. Gerak. Atuh Ari Sugan teh istirahat di tempat teh bisa ngopi, bisa muka timel, bisa buat barang gawe gitu mah. Bisa. Atuh dulu sok aya keneh ngagerakkeunana naon sistem dina keamanan lingkungan. Ya, nya. Yuk. Kudu kaos tadi nya. Siap istirahat teh lain. Ya. Cudog-dog Ya. jadi dadariu. Nya, sok siap. Pasukan siap. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Ya. Lencang kanan kiri, gerak. Aduh, lencang kanan kiri mah atuh.
Jadi silih dedetkeun atuh. Padahal Atuh lamun Ribukeun padalang. lamun rek kenca-kenca, lamun rek katuhu. Iya. Contohan ku padalang. Siap. Ai jadi komandan, waduh. Sugan teh bisa eta jadi komandan. Tuh. Apan urang mah disunat. Jadi naon teh adab tuluy deui dina intonasi berbicara harus pinuh ku kanyaah. Ya, itu. Dina nyiapkeun pasukan ge kudu rada geunaheun gitu tah ka anak buah teh nya. Rada Rek geunaheun make bahasa gitu. Sunda. ya, Nah, itu. bahasa sunat. Siap. Pasukan. Pasukan. Oh, pasukan. Siap. Pasukan nyuhunkeun sarariak. Siap. Diteraskeun kana lencang sangu. Naon lencang sangu? Lencang Oh, kanan. aduh, nah, Kana atas tua. kana lencang sangu. Urang teh sama megawe teh tadi geus dipasihan Tuhan. Oh, pasukan. Siap. Nyuhunkeun panangana disolodorkeun ka payun. Nah, ieu. Solodorkeun ka payun, teras dibukakeun, ditamprakeun. Tamprak. Nyuhunkeun rada rengkuh sakedik. Parasihan. Kita barang peta eta mah cenah si Padalang teh Kan kumaha. padalang ge sabeula. Oh. Buanana sabeula padalang teh. Sok, Kudu sikep. tapi ayeuna urang oge kumaha carana ngumpulan lamun aya bangsat. Kumaha teh Meningkatkeun padalang? Kumaha? keamanan. Sok, ayeuna sanur jadi bangsat, sanur jadi keamanan. Ambung cenah bangsatna sing digebogannya teh. Umpamana. Mending bangsat Pamana. antos seueur geunah. Nah, kumaha kitu? Ai bangsat aya mah gebugan lipuk. Tong ngabangsat atau ngabangsat ayam. Coba ngabangsat sumur. Ayeuna mah saha nu rek jadi nu jahat, saha nu rek jadi keamanan. Umpama di dieu keamanan. Abi keamanan. Siap. Saha nu rek jadi nu jahat. Jahat. Ah, sok. Siap. Dipraktekeun di payun tadi dia, sok. Ada dipundurkeun. Ah. Jadi itu bijilna. Siap. Ah, rek ngabangsat caritana. Sok, masuk. Caritana ngebangsat naon ya padalang? Ngabangsatna i bangsat kira-kira nu dibutuhkeun naon? Kerupuk gitu. Ah, nya bangsat kerupuk atuh. Lamun ngabangsat aset pabrik kerupuk teu naon. Tah, kieu ye. Oh, Siap. gitu. Ulah mangkeran ka dieu. Oh siap. Sabab bangsat mah kedah telik sandi. Apaan sok nyumputkeun beungeut padalang isin ka pendak mah gini. Tong disumputkeun beungeut mah. Kayak di mana rek dipake hese nangan. Nah, sok. Siap, siap. Ieu bangsat. Model kieu contohan ieu. Sok, Seperti siap. bangsat ieu. Sok kumaha padalang ye. Mantap Kumaha? bangsat. Nah, jadi naon? Padalang. Siap. Mimiti mah siga rek ngojay gitu. Goyang satak. Nah, eta teh Terus jadi breakdance gini. nyapan sarana teh rupa-rupa supaya teu katohian ku keamanan. Jadi sih nu jogetnya. Nya, cing sok. Siap. Eta Terus keamananna kumaha tah? keamanan kapangi pan keur kikian teh. Rewa. Saha maneh? Sama. Saha maneh saha? Di mana tuh di mana? Gitu ya. Jadi keamanan. Mana mana? Terus saudara. Sok, tah sok nyaritakeun. Siap. Ya awal deui padalang. Nya, jawab deui. Tuh. Nya anu. Tah, sok. Iya. Gabruk. Sama nih. Ah, Maneh sah. iya. Dia. Iya, di tengah. Papanggina caritana di tengah. Di situ. Ah, didinya. Sok. Saha maneh? Maneh sah. Urang keamanan. Urang teh keamanan. Urang bangsa. Atuh mun kitu mah urang sarua-sarua keur tugasnya. Ya, itu sarua joget. Kumaha itu? Aduh, lain. Lamun aya nu nyurigakeun rek aya ngalakukeun kejahatan teh kudu ditindak. Ditindak, ditewak, diserahkeun ka nu berwajib. Omat ulah main hakim sorangan. Ah, gitunya. Siap. Sok balikan deui. Jadi di awal deui. Tapi bangsatna ngalawan abi jadi sieun padahal. Moal. Siap. Sok. Ya. Set.
Itu biji keamanan masuk. So. Sama nih. Mana sah? Urang keamanan di dia. Urang bangsat apa? Itu kenging Itu menang gitu. kenging jadi bangsat atuh. Urang teh di teh ngaran bangsa teh sarua jeung nyokot barang batur teu meunang dina agama. Oke. Nyata Itu apaan kudu saling menghargaan. Jangan Bapak keamanan pan abdi bangsat masing-masing we. iya bisa. bisa gitu. Jadi kumaha ta? Kurang lamun misalkan butuh ulah sok nyokot barang batur. Kan saderek teh masih sehat, usaha. Usaha ayeuna mah hese geuning atuh. Duh, atuh eta mah jadi ngobrol pacak kaki jeung bangsat aduh. Keamanan mah atuh cek tewak. Ieu mah jeung ngobrol. Aduh, lamun bangsat jeung keamanan geus ngobrol kitu lila-lila jadi botram kena. Riweuh. Tina kana rek dibikeun. So, Jadi kumaha ta pada? kebayang. Jadi, maneh kudu dibawa ke kantor polisi. Itu aduh, punten Pak. Siap. Nah, gitu. Mager teuing. Depan hayang di hayang di pikarunya. Iya. Hayang di pikarunya. Siap. Siap. So. Cek, tadi tuh keamanan masuk. Ya, so. Tanya. Sama deh. Bangsat. Urang keamanan di dia. Blocking ka dieu tah. Oh, gitu. Macam-macam ngariweukeun daerah urang kepala keamanan di dia. Adi geus da pagawean atuh Pak. Heeh, pagawean Usahana teh salah. hese. Geus ayeuna mah. Ulah loba ngomong, ayo maneh ke kantor polisi. Pak. Ya, eta tingkat keamanan. Kan ieu bangsat sabenerna mah naon teh teu bisa ngagilir-gilir kata. Biasana bangsat mah sok pinter bersilat lidah. Contohan sok bangsat. Cing, eta ku padalang ta. Oh. Nya. Ningali. Nggak kelongok tuh. Ningali to. Noong. Tuh, noong heula. Oh. Caritana geus rek lempang ka hareup. Sama nih. Abi. Abdi teh bingung, Pak. Ari abdi nyebatkeun Dudi, da abdi teh sanes Dudi. Ari abdi rek nyebatkeun Eman, dina KTP sanes Eman. Abdi teh kira-kira saha abdi teh, Pak? Alias maneh teh. Tah, jiga nama abdi mah teu langkung Bapak. Bade alias, bade naon ge, nu penting mah Bapak senang we. Dijelaskan ya. Dudi lain, Iman lain, gerakan mencurigakan. Berarti maneh teh alias bangsat. Mata Abdi kayu mah- ayu ah. Abdi mah sanes mencurigakan, mau mencuri TV. Sarua. Alias saya berarti gerakan anta geus mencurigakan. Berarti maneh teh rek malingnya. Abdi, kira-kira menurut Bapak abdi rek maling atau moal? Gerakan anda mencurigakan. Teu kitu, Pak. Teu, ya hayang pan hayang di pikarunya. Teu kitu, Pak. Ai tanda-tanda nu jelema nu rek maling naon, Pak? Hiji. Tina tingkah laku gerakan mencurigakan. Anu nyurigakeun anak kumaha gerakanana? Maknya jeung to'o. Ari Bapak. Urak lilik ka ditu ka dieu ka tukang ka hareup ka gigi. Lamun nya anjeun erek namu secara baik-baik bah kitu gerakanana tang mencurigakeun. Ari tuang toong mah lain niat abdi jahat, tapi resep ti bubudak abdi jadi kabawakeun ka kolot, Pak. Eta abdi mah Eta Terus? kebiasaan teh robah. Jadi moal nyurigakeun pihak lain. Oh, abdi janten ti ayeuna ulah dugikeun ka noong anu mani. Kok moal mani? Kok kebajikan batur itu om? Abdi moal, Pak, ayeuna mah. Geus moal noong di anu mani. Abdi mangke marek noong anu ganti baju we. Baju sarua eta ge. Tindak kejahatan keneh Nya, teu kenging teh teh. kengeng. Terus abdi curiga anu sanesna pangna abdi dituduh bangsat naon deui? Hiji tuang toong. Wah, Gerak-gerikna. gerak-gerik. Gerak-gerik bari luak liuk ka kiri ka kanan ka hareup ka tukang. Oh, hari abdi mah ka kiri ka kanan teh dilatih di zaman TK, Pak. Latihan maksudna kumaha? Lihat kebun dengan bunga melatih semuanya indah.
abdi teh. Kertek Ingat pat ini. urang teh beuki dia beuki dewasa. Tapi Pak. kertek kamu teh diajar gitu abdi teh. Henteu, Eta teh lihat kebun teh teh. naon atuh? Hampir membolos kata ibu guru. Naon anu raos eta ibu guru. Segala rupa teh dina ngalaguna meureuna. Ngalaguna. Tah abdi mah kebiasaan sadayana ti leuletik. Mung eta teh teu biasa dilesotkeun. Nya diajar teh ayeuna dilesotkeun. Karena urang teh beuki dia beuki dewasa. Beuki gede beuki kolot pemikiran leuwih dewasa. Jadi ulah mencurigakeun ka jalma lain. Oh, tah abdi mah kadua teh gaduh penyakit prasa, Pak. Rasa. Prasa mohon. Perasaan. Abdi mah prasa teh katida beda ti batur. Kumaha? Jadi lamun batur gaduh barang teh rarasan teh nu abdi we gitu. Halus sebenarnya mah eta. Halus sebenarnya eta. Jadi boga rasa urang manehna boga mobil, boga motor. Aduh urang rumasa urang boga rumasa ngabogaan nya. Nah, sebenarnya teh eta teh halus. Oh, Tapi sae. urang itu tujuan motivasi ke urang. Nah, si eta bisa kabeli mobil, nah si eta bisa kabeli motor. Kudu kumaha urang. Ari abdi mah sanes. Upami ninggal batur nganggo motor, abdi teu gaduh. Prasa abdi mah rarasan teh nu abdi adi canak we. Salah. Lah, gitu. Jadi bangsat mah. Eta jadi bangsat. Siap. Nah, ayeuna Mohon diajar nyanyi. Nah, Diajar nyanyi. Sok. Ayeuna umpama sok ka dieu. Ieu naon teh murid. Belah ditu murid. siap. Murid belah ditu murid. Tah, ieu guru vokal. Ah, sok. Anak-anak. Siap, Iya, Pak Guru. Guru. Nah, sekarang waktunya untuk belajar olah vokal. Ya. Coba Olah vokal diolah di kumaha diolah lain di keparahu gitu. Dilatih. Oh, dia. Nah, ayeuna saruakeun heula sorana. A sama dengan du. A sama dengan du. A, du gitu ya. 1 2 3. Aduh. Oh. Aduh. 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 Iya, lagu dangdut. Siap. Lagu Roma Irama. Haji Roma Irama. Laguna Lagu legendarisnya. piano. Piano. Nu kitu nya. Siap. Tangke. Pan eta teh keur diajar piano di dieu da dipayun segede. Tah, sakieu. Nah, ieu nu nyanyi. Keteh ieu murid, ieu guru. Siap. Nanyana seorang-seorang atuh. Mangga bebas. Nya? Abi ulah. Musik dangdut. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menari diiringi dengan piano. Pak Guru, Oh iya? yang ini apa namanya? Oh yang ini. Ta 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 tarang. Pak Guru, Oh iya. yang ini apa namanya? Oh yang ini. Da 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 da. Pak Guru, Oh iya. apa yang ini namanya? Yang ini? Iya. Beteng. Pak Guru, Oh iya. yang ini apa namanya? Yang ini. Ya, Yang ini. iya. Boy tak koboy. Koboy. Atuh dah nu kitu ditanyakeun. Sagala rupa ditanyakeun abang budak. Atuh. Tah, nya. Diajar nyanyi. Ayeuna diajar saha nu bisa nyanyi deui. Da kudu saurang-saurang kudu bisa. Sok, rek lagu naon? Nah, Sok.
kapayun. Tapi sing bener sing alus lantaran kieu ya. Urang anu tadi ku padalang tos didugikeun. Yen urang teh kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah ku panemu. Silih asah, silih bejaan, silih didik, silih adik kitu nya. Silih asih, silih pikanyaah. Gotong royong nu tadi, silih pikaheman, silih pika asih kitu tanya. Tuluy silih asuh. Kudu diasuh, kudu diasuh. Ulah urang nurunkeun ilmu tapi lila-lila urang sieun kapiheulaan ku anu diwarah ku urang. Ulah diasuh malahanan mah sing tepikeun ka bisa optimal, nepi ka maksimal kitu nya. Jadi silih asah, silih asuh, silih asih. Nah gitu jadi urang kudu ngabogaan sifat eta. Nah, siap sok. Bieu teh san rek nyanyi? Ah, biheula. Nah, sok nyanyi lagu naon? Kieu padalang eta guna bitar da gancang. Supados urang sadaya teh termasuk urang-urang sareng nonoman nu sanes semangat nanyeurkeun ieu Seni budaya. Seni budaya reog teh. Ya. Judulnya Tihon Cewang. Tihon Cewang. Karatagan pahlawan. Karatagan pahlawan eta mah nya eta mah keur nyumangetan para pahlawan. Sok, siap. Kapayu. Sok, kapayu. Tihon Cewang. Semore. Lamun dipeunteun eta 3 ngarengkol 7. Jadi peunteunna 7. Nah. 7. Sok Sadi. Siap. Abdi Padang. Sok, siap. Lagu naon? Lagu naon? Lagu Sunda. Lagu Sunda. Nya, siap. Lagu-lagu baheula sok ayeuna mah arais deui. Arais deui padalang. Nya. Tah keneh nyanyi teh. Atuh da kumaha, urang teh kedah pantugas. Ieu baru kasambut sunat kalampah janti naon rupa tugas urang teh kedah sok ais heula. Siap padahal. Kedah disiplin waktu. Iya. Kedah disiplin waktu, teras ningkatkeun ilmu, tuluy deui urang kebersamaan, gotong royong teh. Tah eta bantu. Nah, eta sifat gotong royong antarana naon mantuan dulur anu butuh ku bantuan. Nah, nya lamun diantep wae pan moal bisa kata abeuh dog-dogna ge. Jadi di bantuan ku urang nya supaya urang sifat gotong royong aya, kebersamaan aya supaya non rupa anu dipigawe teh sukses kalayan ngahasilkeun anu optimal dina sagala bidang. Nya tuh ayeuna mah urang ningkatkeun kebersihan sareng urang tingkatkeun keamanan di lingkungan masing-masing. Ya. Ayo.